Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Lain itu man, Ari maneh di ditu teh sok ulin ka mana tuh? Nah teu kesel. Kuring ge di dieu sok bingung ulin puguh ge ieu. Teu ka kebon, kadang ka sawah deui. Paling jauh ka warung Bioom, ngariung we jeung barudak teh, bari jeung meuli karedok. Nya kuring mah di ditu eueuh ulin atuh. Ngaranna ge Mas Santren. Nya ngaji jeung diajar we sing tuhu. Kapan ulin mah ayeuna ieu? Aya waktu nak dina mangsana keur perek. Nya nama. Atuh ari kitu mah arek lah jigana kuring ge man. Arek miluan Mas Santren maksudna. Nya arek milu kabur. Pamohalan teuing don lah. Daek Mas Santren. Sugan jeung sugan we atuh. Kesel tuh dari di lemur teh yeuh. Tani deui. Kitu ceuk Idon. Ku dibawa ngobrol mah harita teh. Tika rasa lirana di jalan. Harita Darman jeung Idon geus nepi ka imah Darman. Di luareun imah nyampak bapana Darman nyaeta Wikanta keur ngadaweung bari jeung lepus udu. Nuju naon mang? Ceuk Idon harita teh. Keur ngadaweung we ieu bari nungguan rada peuting arek ngarona puguh ieu teh. Bagian ka papancenan ya. Kitu ceuk Wikanta. Bagian jadwal ngarondanya mang teh. Cek Idon tumanya harita teh ka Wikanta. Nya ja, minangkana teh kagiliran. Sok atuh di jero ngobrolna. Ulah di luar, tiris. Cek Wikanta, nitah ka Darman jeung ka Idon, ngobrolna di tengah imah. Sabot anu duaan gukgek diuk ditepas. Keur kitu kadenge ti kajauhan hawar-hawar sora kokol. Pok Darman teh nyarita ka bapana. Pak, eta sora kokol tah buayana naonnya di lemur? Cik Darman bari dangdak dengdek. Kitu deui Idon harita teh ngadengikeun sora kokol anu ditihtirkeun. Nya man, ku bapa ge kadenge tah. Cik Wikanta bari terus neges-neges datangna eta sora. Kumaha tuh Pak? Urang ilikan wayu atuh. Bisi aya naon-naon? Cik Darman ngajak anu jadi bapana. Sumuhun atuh mang, ilikan wayu bilih aya hal-hal anu tumiba yeuh. Cek Idon nguatan maksud Darman nu jadi sobatna. Hayu atuh ujang, urang ilikan ke tengah lemur tuh. Nya bisi anu perlu bantuan ku urang yeuh. Kitu temal Wikanta. Nya geus kitu mah. Harita tiluanana bring muru ka tengah lemur pikeun mastikeun nah aya naon pedah ngadenge sora kokol. Harita ti kajauhan kadenge anjing babaung manitari kadengena meupeuskeun jempingna peuting dina waktu eta. Wikanta, Darman jeung Idon harita satepina ka pos ronda terus nanya ka nara kokol bari jeung nepak kana tak-takna. Aya naon itu ja? Mani mantak reuwas nakolan kokol teh eureun-eureun. Itu kan. Tadi aya anu pakolepat. Bangsat jiga nama eta teh. Kitu ceuk anu naro kokol, anu katelahna Wahyu. Di lebah mana ja? Di lebah mana nu ngolepatna? Itu balik kiduleun bumi bangsa Wijata. Teras we dituturkeun malahan Mang Sajidin mah nepikeun ka kapayahan jigana teh balas ku sieun tah nempo wujudna eta makhluk. Temal Wahyu harita teh bari terus we narokan kokol. Kitu. Sok atuh ayeuna mah bejaan batur. Urang talungtik jeung urang kepung, lamun nya aya nu mantak nyurigakeun mah. Ari Wahyu terus wae dititah kitu mah narokan kokol supaya warga bisa karumpuh. Jang Idon oge Darman wayahna bejaan batur ka tengah lemur. Bapa ayeuna arek nalingakeun ka tungtung lemur. Cek Wikanta ka Darman jeung ka Idon. Saterusna mah duaan teh ari
Ari Wikanta sakolepat pisan, lumpat ngajugjug ka sisi lembur. Sanggeus saya ditungtung lembur harita teh Wikanta, terusnya lingker ku rada poek, asa merenah jiga nama. Sabab dia tapat tempatan teh bisa nganyahuankeun kasabureunana. Lamun sig teh aya jalma anu ngulampreng atawa liwat ka lebah dinya. Sabab kayaan peuting harita teu pati poek teuing. Ngenek sabaraha menit ti harita, Wikanta anu nyempod di sisi rungkun. Rentang-rentang kaciri aya dua jalma anu laleumpang ngaliwat ka lebah dinya. Gebeg Wikanta teu ngagebeg hatena. Sabab teh lapisan anu diomongkeun ku Wahyu teh bener-bener kabuktianana yen kalembur teh aya dua jalma anu nyurigakeun. Wah, kurang ajar ieu wawalak bangsa teh meureunna ye. Kitu cegeun teu hate Wikanta. Ari dua jirim eta terus wae leumpang harita teh duaan. Teu malire kana naon-naon, da cek pamikirna teh aya jalma anu bisa ngawaskeun ka manehanana. Pas pisan eta dua jalma teh ngaliwat ka tempatna anu dipake nyumput ku Wikanta. Teu anta parah deui. Jelang Wikanta teh ngajeleng ka hareupeun eta dua jalma. Terus Wikanta teh nanya rada nyentak. Reka mana si laing hah? Wanci kiwari ye, kumulendang kalembur batur. Kitu cek Wikanta. Ari dua tangtungan jalma eta ngagebeg reuwas atuh. Sabab jol-jol aya nu megatan di hareupeunana. Ari dua jalma eta teh kabeh ogenan. Disidik-sidik ku Wikanta, marake tergos mangrupa beungeut anjing. Eta dua jalma teu ngajawab kana pananya Wikanta. Tapi manehanana terus taki-taki bari jeung masang kuda-kuda. Saterusna, narajang ka Wikanta anu maksudna mah arek najong kana dada Wikanta. Siat hiuk plos. Wikanta ngolepat ka tukang. Keur kitu jelang anu hiji deui teh rek nengeulkeun puhu leungeunna nuju ka Wikanta anu geus taki-taki. Bari jeung jelang deui nyingkahan panarajang ka gigir. Atuh sakabeh serangan musuh teh hiji ge eueuh anu keuna ka Wikanta. Sababaraha kali panarajang ti eta dua jalma teh ngeplos. Wikanta malas ngalepaskeun tenggelan ka eta dua jalma. Hiuk siat dek dek. Dua bangsa teh kabeunangan tenggelan ku Wikanta. Terus rada ngajengkang ka tukang, tapi teu rila. Tuluy ngagajeleng ka luhur, bari jeung sakilat dua sukuna nuju kana dada Wikanta. Tapi teu mantak geumpeur keur Wikanta. Dina kuda-kuda anu teteg, Wikanta nojalkeun indung sukuna, bari metakeun dua sukuna kana beungeut eta dua bangsa. Eta dua bangsa teh kabeunangan. Galeong bru namru. Tapi keur Wikanta taki-taki deui. Jalma anu hiji deui narajang ka Wikanta. Ku gerakan anu gancang, tapi cedak lepat. Memuncanganana dikepret ku Wikanta. Pah, disusul harita teh ku tenggelan anu keuna ka dadana. Galeong, sampoyong, rarampeolan bari jeung adu-aduhan. Ari anu saurang deui, harita pakuniang huda, tuluy masang kuda-kuda, keur kitu sebrut ngirimkeun tenggelanana ka Wikanta. Nya satuluy nama Wikanta teh rago tarung jeung eta dua jalma. Silih teunggel, silih sered jeung silih bantingkeun. Harita jelema nu jangkung gede ngalepaskeun tenggelanana nuju kana dada Wikanta. Tapi Wikanta nyerong ka gigir bari ngepangkeun leungeun katuhuna ngepret kana beungeut musuh. Disusul ku suku katuhu anu keuna pisan kana dada eta musuh. Siat hiuk dek kolepat des. Kowowong eta jalma nu jangkung badag teh ngagorowok bari adu-aduhan. Wah, kurang ajar ya. Waduh syur aing, gelo syah, nyeri aing, kurang ajar nu cunga sedek aing. Kitu cenah, cek anu jangkung badak. Ari nu saurang deui harita teh nyirintil, maksudna mah arek nampiling ka Wikanta ti tukang. Tapi gila Wikanta teh mali, bari jeung nadah ku sikuna anu kenca. Barang datang suku Panalapung, bincurangna diketig ku siku Wikanta. Des! Gorowok, eta jalma anu jangkung begang tengah gorowok.
bari jeung engkle-engklean. Barung aing, aduh, barung pisan, menipak ceker syah kolenya jepret, aduh, kurang ajar syah, nyucung halah, lino aing, Kitu cenah, cik anu jangkung begang, bari jeung engkle-engklean. Ari Wikanta, nempokayan kitu, pok nyarita, bari jeung nahan napasna. Kurang ajar syah, sok, gerak keterukeun pangabisa sia bangsat. Tapi lamun hayang keneh hirup, sia kudu serah bongkokan ka aing. Bari jeung tunda babawaan sia eta. Kitu cenah cek Wikanta. Bari nunjukkeun duaan. Ari sabab nama. Eta dua bangsa tetetela. Marawage molan masing-masing ge. Jiga nama. Kumang rupa barang-barang anu dibawa tina hasil ngabangsa. Puh, teuing sia. Kurang ajar. Kurang ajar sia. Wani-wani ngalawan ka aing. Wani-wani ngahalangan kana pamaksudan aing. Syah cucunguk. Syah. Cik anu hiji anu jangkung badag harita teh. Bari terus narajang di Wikanta. Atuh panarajang nate beki gesit wae jeung lincah. Hiuk prak-prak dus. Serangan ti eta jalma teh teu eureun-eureun. Harita eta jalma nu jangkung badag teh ngagajleng. Terus ngajuralit ka tukangan Wikanta. Anu maksudna marek najong tongong Wikanta. Tapi Wikanta ge lain jalma ata-ata atuh dina bidang main poma. Elmuna ge sampurna. Turunan ti bapana nyaeta abah anak. Wikanta harita teh gancang sadar kana eta serangan. Cleng! Malik ngagajleng ka luhur. Si jelema anu jangkung badag geus taki-taki rek nyerang. Harita bangsat anu hiji deui pas nempo balada kitu. Miluna rajang ku cara ngaheumbatkeun sukuna. Sabot Wikanta napak deui kana lemah. Tapi sakila Wikanta mentakeun gerakan anu balukarna. Kena pisan ka eta dua jalma. Atuh des duanan kakeunaan ku panajong sukuna Wikanta anu bangun rongkah pinuh ku tanaga bati. Gero duanana ting gorowok bari jeung nahan ka nyeri. aduh, budangan di aing sia. Aduh, ngapun si aing, aduh. Bru, duanana namru bari jeung humarurung nahan ka nyeri. Wikanta harita teh masang di kuda-kuda. Manehna make kuda-kuda anu tagen. Sabab bisi kadua musuhna arek nyerang ngabongohan bari jeung pok. Wikanta nyerita. Ngan sakitu sia, kabisa teh ha? Bangsat sia. Wani-wani ngaganggu kalmur aing. Hudang sia, gerak kaluarkeun pangabisa sia. Moal burung teu dilayanan sia ku aing. Kitu cenah cek Wikanta. Eta dua jalma teh teu lila babaung manitarik. Sanggeus kitu kadenge anu nemalan babaung ti belah wetan. Atuh Wikanta teh ngagebeg. Sabab tetela, naon anu dibejakeun sakumaha cek pamanggih ronda. Bener-bener, yen kalakuan eta dua bangsa teh aneh. Sabab make jeung ngaluarkeun sora babaung sagala. Niron-niron, sora anjing leuweung anu disebut aja. Teuing naon maksudna. Tapi sabot Wikanta mikiran kana eta kejadian. Bari jeung ngadedengekeun anu babaung. Sakolepat eta dua jirim teh ngolepat leungit ti hareupeun Wikanta. Gebeg Wikanta teh ngagebeg reuwas. Sabab musuhna ngadadak jadi leungit. Kurang ajar sia. Ka mana teh si wabalak teh nya? Aing katipu kaya kieu mah. Tetela, si wabalak teh ngan saukur mancing wungkul tah. Sangkan aing bisa langah. Sabab tetela tadi teh aya nu babaung, wetaneun lembur. Jigana moal salah baladna eta teh. Berarti lamun kieu mah lain saurang lain dua urang. Tetela, ieu mah geus jadi komplotan kaya kieu mah. Kitu cek gerentesna hate Wikanta. Nya sanggeus kitu mah Wikanta teu talangke. Manehna lumpat ngan sakolepat ngajugjug ka belah wetan nuju kadatangna sora anu babaung tadi. Barang serog kadinya tetela didinya teh geus nyampak loba jalma nu keur ngariung di imah tua kampung. Bari jeung katempo harita teh Darman anu jadi anakna tatu palebah tak-takna. Wikanta reuwas tuluy ngadeuketan kana tariunga.
Kunaon itu Kang? Cik Wikanta harita teh bangun reuwas, nempo kaayaan anakna jiga kitu. Ari harita anu nemalan teh Idon, baladna Darman anu harita babarengan. Iya mang, tadi teh Darman tas galungan tah jeung 3 jalma anu marake tregos hulu anjing. Darman teh kadese sabab dikoroyok ku tiluan. Ari kuring manyumput we da sieun, teu bisa naon-naon. Nya sanggeus kitu mah 3 jalma teh kabur mang. Pada nyalampeurkeun tah ku masyarakat. Kumaha atuh nya mangnya? Tulungan ye Darman. Cik Idon harita teh bangun hariwang nempo ka baladna anu tatu. Nya ujang, kumaha da akang ge bingung ieu teh ieu. Sabab teu apa dimimitina. Apal-apal tadi we tah. Yang Idon teh gogorowokan minta tulung. Nya disampeurkeun we ku sararea teh. Ari pek teh nya kitu. Keur ngajoprak we jigana teh dikoroyok tah ku siwawalak bangsa. Cenah cik tua kampung ngajentrekeun segala kejadian anu geus tumiba ka Darman. Tenang we, tenang mah. Kuring yakin anak kuring teh moal naon-naon. Cik Don, bang nyakalkeun tak-tak Darman tah. Udangkeun heula sok. Kitu cek Wikanta nita harita teh ka Idon. Nya geus kitu mah, Wikanta teh napalkeun 2 dampaleungeunna kana tongong Darman. Teu lila geus kitu mah, Darman teh batu, brai beunta. Man, geus sadar man? Yeuh, eling man. Kitu cenah cek Idon, bari nyekelan ka Darman. Aduh, di mana itu ya? Di mana Don? Nah lo bajal makia tuh ya. Kamana teh si bangsat edan teh? Kitu cek Darman, bari alak ilik ka kenca jeung ka katuhu. Sameme Idon ngajawab, harita Wikanta anu nyarita. Hampura Bapak ujang. Bapak teh salah, tadi kalah ninggalkeun hidup. Lamun Bapak bareng mah ka tengah lemur. Meureun moal nepikeun ka aya kejadian samodel kieu. Kitu cek Wikanta, bari mariksaan tatu anu aya dina tak-tak Darman. Sawios Pak, da teu naon-naon abdi mah. Mung ieu tatu sakedik ye. Kakeunaan cakaran tah ku jalma garjul. Geuningnya maranehna teh jiga nu kasurupan. Make jurus pamacan jiga kerud sagala. Kitu cenah cek Darman, ngajelaskeun waktu tadi manehna tarung jeung 3 urang jalma. Memang tatu nama teu pati jero, tapi nya kitu bisi ngandung jaram atawa peurah anu kira-kira mantak ngabahayakeun kana awak. Punten ieu patua, da ayeuna mah budak teh geus sadar, abdi nyuhunkeun cai asa kerang sareng anuk alit pami aya mah bade mersihan ieu tatuna ieu. Cek Wikanta harita teh bari ngareret ka tua kampung. Sakedap atuh ujang, sakedap. Cek tua kampung harita teh bari ngareret ka pamajikanan. Ari pamajikanana Surti gancang loyong ka dapur, maksudna mah arek nyokot cai haneut jeung anuk leutik. Dengan sabaraha lila, amu tua geus datang deui harita teh bari ngasongkeun cai dina baskom. Bari jengsong mikeun anuk leutik ka Wikanta. Nya sanggeus kitu mah Wikanta teh meresihan tatu nu jadi anakna. Sababaraha cakaran anu aya dina tak-takna. Memang tatu nama teu pati jero ngan loba aya kana 6 koetan. Getihna ge empe teu ngaberebay kawas tadi. Pok harita teh Wikanta nanya ka anakna. Lain ieu teh ujang. Kumaha mimitina? Pangna bisa jadi kieu? Cek Wikanta nanya kanu jadi anakna sok sanajan tadi geus dibejakeun ku Idon. Mohon Pak, tadi teh basa abdi bade ngajugjug tah ka tengah lemur ngawartosan ka kadang warga. Di tengah jalan teh tadi ningali aya 3 jalma anu marake tregos anjing bari jeung mangulayon doma anu baloboran keneh ku getih. Nya santos kitu mah eta 3 jalma teh diudag we ku abdi dugikeun ka galunganana teh di palih wetan anu caket tangkal asem ageng. Tak saterusna mah abdi teh dikoroyok we takut tiluan. Nya saparantos kitu abdi teh emut naon jigana abdi teh kadese Pak.
tak gitu lalakon nama cek Darman harita tengah jelaskan segala rupanya pok Wikanta teu nyarita oke nya atuh ayeuna nama dagi salamet ieu sanajan eta kabeh bangsa teh eueuh anu beunang hiji-hiji acan sabab tetela bapa ogenan tadi teh panggih jeung dua urang jalma anu sarua make tergos sulu anjing malah makung si galungan jeung bapa oge tapi nya kitu bapa eleh ku siasat panipu manehanana nepikeun ka eta dua jalma teh tika cerek ngiles teuing ka mana kitu ceuk Wikanta ngajelaskeun oge kejadian anu lumangsung jeung manehanana pok tua kampung nyarita ayeuna kumaha atuh ujang kuring mah hariwang ieu ye eta bangsa teh balik deui peuting ayeuna mah urang ningkatkeun kawaspadaan bae utamina kanggo anu jaragja supados nalingakeun kayan lembur bilih aya itu ieu anu ngabongohan komo anu boga ingon-ingon mah anu ronda tetep kudu ngaplus sakumaha jadwal anu geus ditentukeun oge teu weleh urang nalingakeun ngaroris kayan lembur kitu cenah ceuk Wikanta nyarita ka tua kampung tah kitu bae ayeuna mah ka sakabeh warga kade sing waspada kade khususna anu boga ingon-ingon kudu sing tarapti wayahna wae ka masing-masing lalaki anu jarag-jag mah ulah sare-sore-sore dah kitu we ayeuna mah sok bisa marulang ka imah sewang-sewangan cik tua kampung bari rutret ka sakur anu hadir di eta tempat nya sanggeus kitu mah warga masyarakat anu ngariung di imahna tua kampung harita bubar bari jeung dibarengan kurasa loba kahariwang sabab anu jadi mamalana sanepikeun ka beunang dina peuting eta tetep wae jadi kahariwang saterusna dina mangsana nyang hareupan peuting nya sanggeus kitu mah Wikanta oge amitan harita teh ka tua kampung kitu oge kanu aya di dinya keneh terus harita teh ngajak balik kanu jadi anakna nyaeta ka Darman oge ka Idon tapi barang rek leumpang harita Darman jiga nu hese ngalengkakeun sukuna atuh Darman teh ngaraneg heula eureun bangun anu karasa nyeri dina awakna Man kunaon ieu teh ya ulah maksakeun leumpang atuh ari kira teh kuat mah kitu cek Idon bari nyekelan kana leungeun Darman digandong atuh ku bapa ujang jiga nama aya tatu di jero eta teh ulah maksakeun leumpang cek Wikanta bari melong kanu jadi anakna wios pak teh kunaon engke ogenan sae sambil diajarkeun we ngalengkah kitu cenah cek Darman bari terus manehna nyobaan ngalengkah lalauna ulah maksakeun kitu jang sabab aya tatu di jero mah mantak ngambahayakeun bisi mantak parah ka dituna hayu ayeuna mah supaya tereh nepi ka imah urang digandong ku bapa nya geus kitu mah Darman teh terus digandong ku Wikanta anu jadi bapana dituturkeun ku Idon nya sanggeus nepi ka parapatan harita teh Idon bebeja ka Wikanta oge ka Darman yen manehna moal milu ka imahna sabab cenah indungna bisi dedeueuppeun sabab tadi bebeja sakedeung ari ayeuna geus ampir subuh karek mulang ka imahna nya geus kitu mah Idon teh ngaleos balik ka imahna ari Wikanta anu ngagandong Darman terus nuluykeun lengkahna mulang ka imahna satepina harita teh ka imah Wikanta mukakeun panto anu kabeneran harita teh iwin can sare sabab ngarasa hariwang ku kajadian anu tumiba dina peuting eta barang nempo anakna digandong kudu jadi bapakna gebeg teh iwin ngarasa riwas terus hari weus-weus nanyakeun kanu jadi salakina
Astagfirullahaladzim, kunaon si Ujang teh Kang? Kunaon? Cik Iwin harita teh bari gancang ngarontok kanu jadi anakna nu digandong ku Wikanta. Teu kunaon Nyai. Ulah ngarasa reuas. Da si Ujang mah teu kumaha. Engke dongeng nama dicaritakeun. Ayeuna mah angurnya kocai haneut wae. Sok burukeun. Kitu cek Wikanta. Atuh gancang Iwin teh harita ngaleos ka dapur. Pikeun mawa caihan. Ari Darman harita teh bener-bener ngarasakeun kanyeri dina sukuna. Akibat tina tarung tadi anu dirempug ku tiluan. Darman ngalempreh cicing wae. Goledag ngagoler dina kursi panjang. Ari harita nu jadi adina nyaeta Oci. Nempok kitu teh tuluy nyampeurkeun bari jeung rawah riwih ceuri. Bapak, kunaon si Akang teh? Kunaon, Pak? Cik Oci bari ngareret kanu jadi bapana. Lanceuk hidup teh teu kumaha. Ulah ngarasa reuas. Ngan sukuna wungkul tah. Nyeri cenah dilengkakeun teh. Sok pangmukaankeun heula bajuna. Ku bapa arek dipariksa tah kayan awakna. Kitu cek Wikanta. Bari nita kasih bungsu keur mukaan pakaian anu jadi lanceukna. Harita Iwin indungna Darman terus ngasongkeun cai dina baskom bari jeung anu kleutik. Awak Darman harita teh dibalikeun terus anu kleutik teh ditaplokeun kana tonggongna. Dina waktu eta Wikanta beri metakeun tanaga batina pikeun namaan tatu anu aya dina awak anakna. Heab karasa harita teh ku Darman aya hawa haneut nyeleksak kana sungsung balung. Tapi saterusna mah karasa rarap tur tiis. Pok harita teh Wikanta nyarita ka pamajikanana. Keun sina sare heula. Mudah-mudahan engke hudang teh geus cager tah. Oge leungit sagala kanyerina. Kitu cek Wikanta anu harita nyareatan anu jadi anakna. Kumaha ieu teh Kang? Nah geuningan kalah ka budak urang anu jadi korbana. Cek Iwin harita teh tumanya ka Wikanta. Ari Wikanta samemeh ngajawab teh ngahulang heula. Terus narik napas panjang. Jawab atuh Kang. Nah kalah ka ngahulang kieu ye kumaha si Sujang teh? Kumaha lamun teh katulungan? Nah atuh diantep ku Akang. Oke make jeung diajak ngaronda sagala. Cek Iwin nganaha-naha kanu jadi salakina. Ku ayana kejadian anakna jadi korban. Nya Nyai. Salah Akang. Tadi teh Akang teu nyangka jeung eueuh nu apal yen peuting ayeuna teh bener-bener aya karaman atawa aya bangsat anu datang ka lembur urang. Temal Wikanta bari ngareret ka Darman anu keur ngalempreh sare. Bangsat naon Kang? Nah si Sujang teh diroga halaku bangsat atawa kumaha? Cik Iwin nanya deui kanu jadi salakina bangun anu hariwang pisah. Panjang cerita nama. Sabab Akang ge teu apal yen bangsat teh geuningan loba jumlahna. Jeung deui nyebar ka unggal madhab. Kabeneran tah anu tilu mapanggih jeung si Sujang. Atuh teu katahan harita teh. Eta tilu bangsa teh ngarempug ka budak urang. Kitu cek Wikanta netelakeun kejadian anu geus lumangsung. Astagfirullahaladzim. Atuh kumaha ieu Kang si Sujang teh? Nah bisa kena katulungan. Buah-buah aya tatu di jero ieu. Tuh geuning ayeuna ge teu usik-usik. Cek Iwin bari melongkeun kanu jadi anakna nyaeta Darman. Bangun anu hariwang pisan. Tadi di imah tua kampung nepikeun ka ku Akang teh di ditu ditambahan sabisa-bisa. Ayeuna nya kitu deui. Ku Akang geus disareatan. Nya mudah-mudahan anak urang teh tatuna teu parna teuing. Ari Iwin harita teh terus ngadeukeutan kanu jadi anakna bari pok nyarita. Ujang ieu emak Ujang. Hudang ieu, hudang. Cek Iwin harita teh bari ngaguyah-guyah Darman anu can sadar kene. Atuh Wikanta ge harita teh nyabak deui kana pigelang leungeun Darman bari jeung pok nyarita. Alhamdulillah Nyai. Ulah hariwang. Budak urang teh geus normal deui ayeuna mah. Jalur getihna. Insyaallah moal kunaon si Ujang teh. Cek Wikanta ngabeberah kanu jadi pamajikanana. Nah bener Kang. Hariwang kuring masuk sieun kumaha onam. Insyaallah moal Nyai. Sabab tadi ku Akang teh geus ditarekahan heula supaya eueuh tatu di jero.
oge urat-urat getihna geus dinormalkeun deui. Kitu cenah ceuk Wikanta. Nya sanggeus ngadenge kitu mah, Iwin anu jadi indungna teh rada tegar meusan. Sok sanajan hariwang keneh pedah nempo anakna, masih keneh ngalempreh sare.